La ja'alan nasa ummata wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, lamun Allah ngersahkeun la ja'alan nasa ummata wahida, yakin sakabeh umat ku Allah dijadikeun jadi umat anu hiji. Akan tetapi perbedaan anu dialami ku manusia wala yazaluna mukhtalifin. Manusia moal eureun-eureun aya dina perbedaan. Wala yazaluna mukhtalifin. Munkar tinggal dina ayatna aya istilah marad ari marad teh hartosna teh panyakit anu hese diumpamakeun. Mun penyakit diri bahasana ya penyakit diri kabagi dua aya pangsa mungkar. Penyakit nu aya dina diri sareng mungkar. Osina pangsa teh lamun perbuatan diri urang anu bertentangan jeung syariat agama. Contoh, ibu nyawa HP. Nyawa HP nya. HP ditinggalna kunaon? Ku soca. Nyawa HP. Ngalewat we nya dina media teh. Ngalewat mimiti nawangan pas ngalewat teh dibalikeun deui ditempoan nu kitu namina panyawat pangsa. Aya deui mungkar, ari mungkar mah jalma anu sok ngalakukeun kana maksiat sapertikeun maling ngabunuh eta mungkar manina. Ngan penyakit eta henteu bahaya sigakeun penyakit munafikin. Jalmi kafir mah geus hukum nemra kafir namanya. Tapi jalmi munafikin mah dandanan Islam tapi jawabanna rek hancurkeun agama Islam. Jadi urang hese nemakna. Naon pangna munafikin kalebetkeun jalmi anu sangat-sangat hese dihindarinana lantaran teu nemrak penyakitna nu padahal penyakit anu diderita ku jalma anu ngabogaan sifat munafikin teh bahayana luar biasa. Penyakitna ge lain penyakit biasa deui tapi geus kronis. Kuningan kronis geus parah penyakitna. Naon sababna dina istilah aya marad aya da. Marad hartosna panyawat, da ge sami hartosna panyawat. Cuman bedana kieu. Ari da mah panyawat jasad. Ayana lieur teh ku pedah asam lambung. Ayana lieur teh ku pedah mah. Penyakit itu mah biasa kene diubahan. Lompat ka dokter, ku dokter dibere obat. Aya syariatna. Urang teh cager balik ke dokter teh da panyawatna doh lieur eta mah. Lieur jasad tapi lamun lieur ku pedah ngabogaan penyakit munafikin. Ari musina dina munafikin teh jalma anu geus kasempatan ku munafikin teh aya sababaraha penyakit anu nempel dina dirina. Dikawin penyakit ria, hasud, dengki, hikdu. Seueur deui penyakit anu aya dina dirina lamun geus katempelan ku penyakit munafikin. Cek tadi nyeri sirah lumpat ka mana? Lamun rieun sirahna ku beda, rieun sirah efek dina awak urang. Ayeuna lamun nempel penyakit ria di urang, masih datang ka dokter oge moal manggih naon obatna. Abi teh
bermasalah dina keimanan lantaran ari beungutnya dihalut ari hate luka lihat inti tina munafik ari beungutnya halut ari hate luka. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didinya ayah pendiri Ansor An-Dinamiyah Ubay bin Salul. Anjeunna arek ngarebut kana kekuasaan tapi teu tersampai kana cita-citana hayang jadi penguasa. Lantaran kabur doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sadayana masyarakat berpaling nah lain ka Ubay tapi ka Nabi Muhammad. Akhirna kumaha Abdullah bin Ubay bin Salul nyamar jadi Islam. Cukup ya. Disorban. Minta ka Rasulullah, ya Rasulullah, salamatkeun abdi jeung balat-balat abdi ulah dikukumaha. Ku Rasul lieu-lieu acan eta jalma. Cuman Abdullah bin Ubay bin Salul tuluy ngotot ka Kanjeng Nabi terus-terusan hayang ditampi umat ku anjeunna. Akhirnya dilakukan kelakuan Ubay bin Salul seperti itu itu. Lalu pun Kanjeng Nabi sumundang nangge anggean Islam. Tapi di belakang Kanjeng Nabi manehanana nyiapkeun strategi pikeun ngahancurkeun Kanjeng Nabi. Nyiapkeun strategi rek ngaroga hala Kanjeng Nabi. Dina pupusna Ubay kumaha? Dina nalika wafatna Ubay bin Salul, wafatna Ubay bin Salul teu aya anu ngurus janajahna. Putrana dongkap ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bapa abdi hoyong pangkapaneunkeun, bapa abdi hoyong panyolatankeun, bapa abdi hoyong pangaibadankeun. Dongkap Kanjeng Nabi teh ka bumi Ubay bin Salul. Didongkapan kadinya pas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bade netepan mayit, bade netepan jenazah, bade nyolakeun Ubay bin Salul. Dilihat turun ayat Allah bahwa jalma munafikin saur Allah ulah disolatkeun. Dirinya sahabat-sahabat bertanya-tanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kumaha urang pikeun ningali jalma munafikin ngarang urang teu celaka? Saur Rasulullah wawaranana tingali we teh pas kae. Lamun anu teu disolatkeun berarti eta jalma munafikin. Jadi kabeh ketika jalma munafikin marawat dina waktu baheula teu aya anu disolatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ibu, ayeuna ibu tujuan nikah ya, tujuan nikah. Ari nikah teh kudu aya pasanganna. Pamajikan kudu taat kan jadi, pamajikan kudu taat kan jadi, kamu jadi caroge adalah salah. Taatna nu bikin kaya. Ayeuna ibu nikah sareng bapakna. Lamun ibu tujuan nikah baheulana lain kupedah lillahi ta'ala, niat kupedah lalaki na bomha.
disikakeun kitu munafikin teh. Jadi munafikin teh lain berbentukan ngaroga-rawatana Islam rumput tapi jeung salaki oge kana teh. Bisi kitu. Aya salaki balik gawe gacang pake nu tenang tapi sajadah bukakeun Quran. Maca Quran ditarikeun hayang ngadenge ku salaki itu padahal salaki harina pas salaki gawe bakal daek baca. Begitu teh tapi orang kudu taat ka salaki teh rek kumaha wae kaayaan urang. Rek di mana wae posisi urang mun ceuk salaki kitu wayahna kudu kitu. Ayeuna urang sadayana ketika aya sifat munafik dina diri urang geus ngancing rek naon obatna. Aya obatna teh. Aya teh. Nyeri beuteung aya obatna. Lieur aya obatna. Nyeri suhu aya obatna. Sifat munafikin naon obatna? Hah? Obatna sifat munafikin teh adalah meureunang kana jadi munafikna. Naon sababna lantaran lamun sifat munafikin teu dimeureunang ku urang saur Allah bazadahumullahu ba'd. Allah bakal nambahan deui panyakitna ka jalma anu teu meureunang kana panyakit munafik. Bisi judulnya kayak munafik berkeliaran. Sifat eta teh mangrupakeun sifat anu bahaya-bahayana. Sifat anu gaib teu katingali ku urang tapi bisa menular. Batur bisa kabawakeun ku pedan sikap perilakunna. Kuningan tukang obat di jalan. Tukang obat di jalan nange kopea, nange koko, nange sorban. Tukang obat lembang leh kadieu ka asup ka lembur, jeung urang rek ngalekogan mah. Munafik mah hese dikanyahokeun nama. Jeung Rasul ge hayang apal jalma munafik mah tingali ka ikhlasana, ikhlas teu imanana. Urang rek nyumbang umpamanya kana pembangunan mesjid. Rek nyumbang kana pembangunan masjid. Kedatang ka panitiana. Kan sabaraha deui sarupi teh. Ieu teh masjid kaberesna kana 20 jutaan deui teu. Cek si ibuna bios kana 20 juta ku abdi. Sadaya teu kenging nyuruh ka masyarakat ku abdi. Enjing abdi kana bade nyetorkeun artos. Enjing nadongkap nyanang artos. Ka panitia ieu artosna bismillahirrahmanirrahim ieu artosna. Kage pembangunan masjid. Ngana areos kana ceulingna. Pahade nya. Oke, dina pembahasan itu kudu ieu abdi nu masih. Jadi sifat munafikin teh sigakeun ya. Sigakeun bener padahal jeroanana ngagabungan unsur-unsur tertentu. Rek kumaha urang ningalina? Tingali ka ikhlasanana. Ayeuna urang ngage tiung umpamana ngage pakaian islami. Tapi ke perkara anu dianggap berat ku urang. Contoh ibu dan masalah rek disidang. Berarti lamun disidang hukumanana dipen. Ya.
Secara kita teh musri aku kecilun kali itu karena sudah ustadz sudah diringankan ku hakinya. Ayana unsur seperti itu teh sifatan munafikin anu hese ditebakna ku urang. Jadi urang kudu hati-hati teh ulah nepikeun ka urang terbawa arus jalma-jalma munafikin. Tinggal dina ayat Quran menjelaskan ayat munafikin bangkanyana. Di ayat 1 dugikeun ka ayat 5 masalah jalma anu iman, ayat anu kufur dengan saayat ayat nomor 60. Anu ngajelaskeun ayat tentang munafikin mati ayat 7 dugikeun ka ayat 13. Jadi tos ayat 30 di ayat nomor 7 dugikeun ka ayat nomor 16 dina surah al-baqarah ngajelaskeun tentang munafik. Iman kan saukur 5 ayat, kufur kan saukur sayat di surah al-baqarah. Tapi tentang munafikin di kaut ayat 7 begitu ke ayat 16 nyatakan tentang munafikin. Naon sababna? Sabab urang kudu hati-hati arjalna munafikin mah tenemrak tapi bisa ngabahayakeun diri urang. Ngelarna cepet, ngebaranana hese. Sifat munafik mah biasana teh sok ayana teh kep.u beda. Urang boga tujuan tertentu pikeun urang aya dina kamaslahatan. Cara-cara naon oge dilakukeun dina istilah Sunda aya bahasa jisim aya kuring. Aya istilah jisim kuring. Ari jisim teh jasad, ari kuring teh ruh. Diistilahkeun jisim kuring. Jisim bakal panggihna jeung bilatung, kuring bakal panggihna jeung balitungan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kene jisim, bahaya kene kuring. Bahaya kene balitungan jeung Gusti jasa jadi bilatung mah teu jadi naon-naon ngan eta balitungan jeung Allahna. Nah urang rek bisa mempertanggungjawabkeun kahidupan urang ketika urang hirup di alam dunia. Nah urang rek bisa mempertanggungjawabkeun tangan urang ke ditanya ku pangeran dipake naon tangan urang ningalina. Maca Quran di mimiti urang sareng pikeun ka sareng sabaraha kali muka Quran. Aya nu sakalinya anu sabulan sakali aya sama sakali mah berarti pengajian dulu. Timimiti renghap nepikeun ka lengkah urang ku Allah bakal dipertanyakeun renghapna dipake ibadah. Tapi urang sing bisa introspeksi diri ketika ayat Quran anu bertentangan jeung kalakuan urang. Jadinya prinsipna dina Quran ngarah urang teh nyalahkeun kana Quran bisinya di mana Quran bertentangan jeung diri urang. Aya hukum anu bentrok jeung kaayaan urang, maka nu disalahkeun ulah Quran. Ketika Quran bentrok jeung kaayaan diri, jeung kalakuan diri, maka nu disalahkeun ulah Quran.
Quran. Tanyakeun deui urang teh saha? Keseharian urang kumaha? Jeung salaki urang kumaha? Muamalah urang kumaha? Rukudiyah urang kumaha? Jadi tinggal tanyakeun we ka diri urang masing-masing. Nah urang teh akur teu jeung aturan, nah urang teh kaluar atawa henteu tina aturan teh. Lamun kaluar tina aturan gancan tobatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina pangantayonan Allah Subhanahu wa taala. Kita bebeuh tina sifat-sifat munafik. Biar